Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bilumihi wa nawara qurbana bilumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Urang flashback deui kanu ngaca kamari kasauran qala Ahmad bin Athaillah kasauran Syekh Ahmad Athaillah min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka bin ta'at. Salah saya ciri paehna hate teh henteu ngarasa sedih, henteu ngarasa prihatin, henteu ngarasa nalangsa ku geus tinggalkeun kewajiban. Lamun biasa berjamaah ayeuna mah tinggalkeun berjamaah teu sedih-sedih acan. Lamun salat tinggalkeun teu sedih-sedih acan. Lamun urang ninggalkeun ibadah hate sedih-sedih acan, eta hate anu paeh gitu. Kaya nalangsa teh geus. Salajengna faidatun aya hiji faidah. Qala baduhum mahabbatullahi ala asyarati manin. Ari cinta ka Allah teh aya 7 aya 10 makna. Ti jihad abdi, ti jihad hamba. Ahaduha ayat taqidah anallahu ta'ala mahmudun bi kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifati ta'ala. Nomor kahiji lamun bener-bener cinta ka Allah teh urang kudu nekadkeun bahwa Allah teh terpuji dina sagala rupana. Saban-saban jalan, saban-saban sifat Allah Maha terpuji di atas segala-galanya. Hiji kudu nekadkeun eta. Saniha nomor kaduana aya taqidah annahu musyirun ila ibadihi. Mun imun mutafadilun alaihim. Nomor kedua lamun cinta ka Allah urang kulekatkeun bahwa Allah teh berbuat hade, berbuat alus ka hambana ka urang nu mere nikmat, nu mere kaunggulan geus teu kaukur. Mere nikmat soca padahal teu pernah minta. Ida urang anu minta soca. Sok. Urang ida anu minta leungeun, teu pernah ngadoa tapi kalau dipasihan. Soca jeung ningalina cepil jeung ngupingna tadi kuring batur mah aya teh soca teu jeung ningalina disebut bonconong teh cepil jeung teu ningalina teu ngupingna kana cepil langkul urang mah soca ningalina cepil ngupingna parambung ngambeuna aya batur mah kan anu teu ngambe wajib saluhur irungna teu kameun kana irungna wae teu kameun urang mah nya panca indra nya jeung pangrasana itu anugerah ti Allah. Allah berbuat baik ka urang. Ulah sampai urang teh kasupkeun kana ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Khatamallahu Allah tos nutupan, ngunci nutup. Khatamallahu ala qulubihim hatena geus tutup, geus teu narima hidayah, geus teu narima pituduh, geus teu narima diajak benar. Ceu ya sok ka mana we isu kali berjamaah subuh yeuh. Geus teu hayangeun diajak itu teh. Diajak ngaji sembungeun, geus teu narima pituduh. Ya. Wala absorihim sareng socana, wala samihim sareng pangupingna geus teu narima. Sakitu sepekerna heang oge teh 3/4 sugan kadengeun ku ceulina eta kadenge eta kade bisi kasup ceuli-ceuli geus tutupan hatena ku Allah. Ceuli tutupan ku Allah. Malas bisa sedih pisannya. Adan sakitu tiap mushola tiap pagi sapekeran adan da teu kadengeun ku ceulina. Sare we bongkek we. Bahkan ulah kadengeun ka batal ditutupkeun ka ceulina teh. Ditutupkeun geura-geura. Masya Allah bising kasupkeun ka dieu tah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawa. Dihalangan ditutupkeun kana cepil urang, kana hate urang sehingga teu tergerak hayang aya geura-geura beribadah. Malah kana dihalangan ku bantal. Naudzubillahi min dzalik. Sabab ayat samemehna kumaha? Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum. Keur mana itu mah sarua wae ek diajak teu diajak kitu we kalakuanana. Ek disingsieunan teu disingsieunan kitu we kalakuanana. Ek dibubungah teu dibubungah kitu we geus. Teu ka teu kitu.
eta dua eta ancaman ka urang teh paun nabilah nya bising urang teh geus kasupkeun jalma nu ditutup hate urang ditutup cepil urang teu narima kana hidayah naudzubillah min karunya mata tiru karunya para hadur wali sadaya eta bakal karunya salisuha dikatiluna ciri cinta ka Allah teh aya takida anal ihsana minhu ilal abdi akbarun wa ajalun min ayyuqabala biqauli amali minhu wa in asana wa kasuru nekatkeun bahwa kasaean ti Allah nu tiba ka urang teh leuwih gede leuwih agung leuwih sagala-galana nu katarima ka urang masih pakai jeung tadi teh nikmati Allah teh leuwih sagala-galana katarima ka urang canana he ibadah urang mah tong aing hayang ngabadingan nikmat Allah sakabeh aya hiji kisah seorang Bani Israil baheula anjeunna tukang ibadah ti barang baleg nepi ka maot 70 tahun tah teu eunang ibadah beurangna puasa peutingna salat saya 70 tahun setelah balik 15 tahun tambah 70 85 tahun umurna yakin teu pernah maksiat paling duk ibadah maot begitu maot di tanyoskeun ku kisah Rasul ke zaman besok kiamat eta jalma cek malaikat muncul tama ngaranna si Udin namanya Udin sok maneh berasuk ka surga ku rahmat Allah nolak ka jelema teh si Udin teh embung kuring mah asup ka surga embung ku rahmat Allah hayang ku amal kuring 70 tahun di dunia baheula beurang puasa peuting salat hayang ku amal eta mah oh maneh hayang meuli surga ku amal maneh heug aya kitu mah sok ka dieu heula cokot matana sabelah simpan dina mizan timbangan amal maneh 70 tahun tuna da menjaga deui ternyata nikmat mata sabelah leuwih berat daripada ibadah 70 tahun nah greuwing tah matana kaluhur matana kahanap amalan 70 tahun kaluhur berat geuning ibadah 70 tahun meuli mata hiji ge teu kabeuli komo mata dua can deui aya cepil can panangan can pangamuk panca indera nu kabehna can lidah komo ieu hayang meuli surga ku 70 tahun mata sabelah teu kabeuli naudzubillah ya komo hayang meuli surga kita untuk diharapkeun urang teh mun aya ka surga naon diharapkeun urang ibadah mah teu bisa ilmu teu boga iwati ngarepkeun rahmat Allah turutkeun paeta Allah laksanakeun paeta anapun kadituna kumaha rahmat Allah wae nya kumaha rahmat Allah wae Allah rek paring urang ka surga alhamdulillah da hoyong ka surga sanajan urang teu pantes ka surga tapi da teu kuat ka neraka mah maka saya munawas ilahi lastu lil firdausi ahla terus wala aqwa ala naril jahil Gusti abi teu pantes ka surga abi tara amal ibadah abi teu lumasa loba dosa teu pantes ka surga tapi da abi ge moal kuat ka neraka tah itu bahasa naon teh bahasa sastra eta teh geusna mangita surga geusna urang teh berharap ku rahmat Allah mudah-mudahan urang keur berjalan hidup ayeuna sanajan ibadah teu bisa ilmu teu boga tapi selalu berharap ulah pegat tina rahmat Allah. Mudah-mudahan manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.